Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-karamu wal bukhlu ari ieu eta sifat bageran sareng sifat koret. Alam kudu nganyahokeun anjeun annallaha sayaktosna Gusti Allah khalaqa eta nyiptakeun Allah al-malakana harta lima solihi ibadihi pikeun pirang-pirang kamaslahatan pirang-pirang hambana Allah. Wa marona sareng marentah Allah ka urang sadayana anatakarrama kana gawe bageran urang sadayana bihi kalawan itu mal alal fuqara'i ka pirang-pirang jalma fakir wal muhtajina sareng ka pirang-pirang jalma anu mika butuh. Wa nahana sareng ngalarang Allah ka urang sadayana anuk nizahu kana nyimpen urang sadayana kana itu mal. Wan nasu bari ari jalma fi asyadi hajatin eta dina pang bangetna pangabutuh ilahi kana itu mal. Walizalika sareng kulantaran itu amarona aujaba ngawajibkeun ka urang sadayana aujaba ngawajibkeun Allah alaina ka urang sadayana az-zakata kana zakat. Wa hasana sareng ngadorong Allah ka urang sadayana ala sedekati kana sedekah. Qala ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimu sareng kudu ngaradegan anjeun as-sholata kana salat. Wa atu sareng kudu mayar aranjeun az-zakata kana zakat. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala walladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan. Allazina jalma-jalma yunfikuna eta anu nganapahkeun ieu ladina amwalahum kana pirang-pirang hartana itu ladina bil-laili dina waktu peuting wan-nahari sareng dina waktu beurang sirron barina susulumputan wa alaniyatan sareng terang-terangan falahum mangka eta tetep pikeun itu ladina ajruhum ari ganjaran aladina enda robihim disandingan pangerana itu ladina wala khaufun sareng teu aya kasieun alaihim ka itu ladina walahum sareng teu ari itu ladina teh yahzanuna eta anu saredih kabeh. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfikuna walladzina sareng ari jalma-jalma yaknizuna eta anu nyarimpen ieu ladina adz-dzahaba kana emas wal fiddata sareng kana perak wala yunfiqunaha sareng teu nganapakahkeun ieu lazina kana itu pidoh fisabilillahi dina jalan Allah pabasyirhum mangka bejakeun ku anjeun Muhammad ka itu ladina bi'azabin alimin kalawan azab anu banget atawa anu nyeri yauma yuhma nalika dipanaskeun naon alaiha itu zahab binari jahannam dina neraka jahanam patukwa tuluy dipaku biha kalawan itu pidoh naon jibahuhum tarangna itu ladina wa junubuhum sareng biwirna itu ladina wa zuhuruhum sareng tonggongna itu ladina haza ari ieu maeta perkara kana zetum anu nyimpen aranjeun kabeh liang fusikum pikeun diri aranjeun kabeh pazuku maka kudu ngarasakeun aranjeun kabeh makana perkara kuntum anu bukti aranjeun kabeh teh taknizuna eta anu nyimpen kabeh wal insanu sareng ari insan atawa jalma matbuun eta ditabiatkeun ala hubil mali kana resep harta wal hirsi sareng kadademes ala jam'ihi kana ngumpulkeun harta kama qala ta'ala seperti ngadawu Allah ta'ala bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa bal tu'thiruna balik ta malirih marilih itu ladina al-hayata kana kahirupan adunya anu dunya al-hayata dunya kana kahirupan dunya wal akhiratu sareng ari akhirat teh khairun eta leuwih alus wa abqa sareng leuwih langgeng. Walakin tatapina yajibu wajib alaika ka anjeun naon atu awida kana yen ngabiasakeun anjeun nafsaka kana diri anjeun fi khuluqil karami dina akhlak anu bageran hatta taslama sahingga salamat anjeun min marodil bukhli tina gering koret allazi anu wari itu bukhlu teh asyadul amrodi eta paang bangetna pirang-pirang panyakit kama seperti perkara il hadisi anu aya dina hadis ayuda in adwal
ayudain ari naon panyakit adua eta anu leuwih berat bil bukhli kalawan koret paida ta'awadda di mana-mana ngabiasakeun anjeun al karoma kana bageuran fa anta bari anjeun teh muflihun eta anu bungah atau anu bagja wa mahbubun sareng anu dipika cinta indallahi disandingan Allah summa inda khalqi tuluy disandingan makhlukna Allah kama qala ta'ala kama seperti perkara qala anu ngadawuh Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun waman sareng ari saha jalma yuqa eta diraksa ieu eman syuhha nafsihi kana koret dirina eman fa ulaika mangka ari itu jalma-jalma teh hum eta ari itu ulaik teh al muflihuna eta anu baragja kabeh wajah sareng datang fil hadisi dina hadis naon inna sakhiya qaribun minallah inna sakhiya sayaktosna jalma anu bageuran qaribun eta anu deukeut minallahi ti saket di sandingan Allah wa qaribun sareng deukeut minan nasi ti jalma qaribun deukeut minal jannati ti surga wa ba'idun sareng jauh minan nari tina neraka wa inal bakhila sareng sayaktosna jalma anu koret ba'idun eta jauh minallahi ti Gusti Allah ba'idun jauh minan nasi ti jalma ba'idun jauh minal jannati ti surga qaribun anu deukeut minan nari tina neraka wajahilun sakhiyun sareng ari jalma bodoh anu bageur ahabu eta leuwih dipika cinta ilallahi munggu Allah min alimin bakhilin tinimang jalma anu nyaho bakhilin anu koret wal bukhulu sareng ari kolet syarrun azimun eta kagorengan azimun anu gede balaun wa balaun sareng cocoba wa khimun sareng anu ngabahayakeun yu adi anu ngadatangkeun ieu bukhlu ilal khusumati kana pirang-pirang papaduan wal munazaati sareng papaseaan bal ilal muqatalati balikta nepikeun ka saling bunuhan waqatil arhami sareng megatkeun pirang-pirang kabarayaan wal qarabati sareng pirang-pirang kerabat qala ta'ala ngadawuh Allah ta'ala ha antum haula itu da'una litunfiqu fisabilillah ha antum hey ingat ari aranjeun teh haulai eta ari itu jalma-jalma tu da'auna eta anu digero aranjeun kabeh litunfiqu pikeun ngainfakkeun aranjeun kabeh fisabilillahi dina jalan Allah pamingku mangka eta ti sapalieuna aranjeun teh mana di jalma ya bakhulu anu koret ieu man waman sareng ari jalma ya bakhulu eta koret ieu man fa inna ma ya bakhulu pastira koret ieu man teh an nafsihi ti dirina itu si eman wallahu sareng ari Gusti Allah teh al-ghani eta anu sugih wa antum bari ari aranjeun teh al-fuqara eta anu pirang-pirang jalma anu karoret kabeh waqala sareng ngadawuh sa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam man ari saha jalma eta atahu eta datang ka eman sallallahu Gusti Allah waman ari saha jalma atahu eta maparin ka ieu eman sallallahu Gusti Allah malan kana harta palam yuadi sareng teu tuluy henteu nyumponan ieu si eman zakatahu kana zakatna eman atawa zakatna mal mustila mangka di sarupakeun itu mal teh lahu pikeun si eman teh yaumul kiamat ti dina poe kiamat teh sujaan aqra kana orai aqra lahu eta tetep pikeun itu aqra teh zabibatani ari 2 titik hideung luhureun matana yutawiqahu anu dikongkorongkeun ieu suja ka si eman yaumul kiamati dina poe kiamah sama yakhudu tuluy nyokot ieu si eman bilih zimataihi kana tulang rahangna itu suja atau kana akro yakni ngamaksud musonib siduqaihi kana gigir sungutna itu suja summa yaqulu tuluy ngucap ieu akro ana ari kuring maluka eta harta anjeun ana ari kuring kang zuka eta simbahan anjeun sumatala tuluy maca ke nabi wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih la yahsabanna sareng teu nyangka
nyaan saha alladzina jalma-jalma ya bakhaluna anu karoret itu ladina bima kana perkarin ka itu ladina sallallahu Gusti Allah min fadlihi nyatana padolna Allah wa ari itu ladina khairun eta alus lahum pikeun itu ladina bal huwa balik tari itu ladina teh syarrun eta goreng lahum pikeun itu ladina sayutawaquna bakal dikongkorongkeun itu ladina ma ku perkara bakhilu anu koret itu ladina bihi kana ma yaumal qiyamati dina poe kiamah wa mana sujain aqra'a ari makna sujain aqra'a hayatun eta orai qad sakoto anu ragrag naon jildu ra'sihi kulit sirahna itu hayah likathrati sumiha karena loba racuna itu hayah wa tuli umriha sareng panjang umurna itu hayah wa makna zabibati sareng ari makna zabibah nuktatun saudau eta titik anu hideung pauqa ainil hayati dina luhureun mata orai wafil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis ala khari anu sajen yakum kudu ngajauhan anjeun wasuha sarta korek fa inna ma ahlaka pastina ngaruksak ka jalma fa inna ma ahlaka pastina ngaruksak man ka jalma kana anu bukti itu man teh qoblakum eta samemeh anjeun naon asyuhu koret amaroku marentah amarohu marentah itu koret kaladina bil kadzibi kana bohong pakadzabu tuluy bohong itu man lah kadinya wa amarohum sareng marentah itu koret ka eman bizulmi kana dolim padolamu tuluy dolim itu jalma atawa eman wa amarohum sareng marentah itu koret ka jalma-jalma atawa ka eman bil qati'ati kana megatkeun pakotongu tuluy megatkeun itu jalma-jalma wasyaiqanu sareng ari setan harisun eta kadademes alaman insani kana nyegah jalma minas sodaqati tina sodaqah liannahu karana sayaktasna itu setan teh ya'lamu eta nyaho itu setan miqdaro padlihi kana ukuran kaunggulanana sodaqah al-azimi anu gede paroda tuluy ngamaksud itu setan bihasadihi kalawan hasudna setan wa adawatihi sareng musuhna setan lil insani ka manusia ayuh rimahu kana ngahalangan itu setan kana ngahalangan itu setan ka insan min dzalika sawabi tina itu ganjaran ala jazili anu gede kama qala saperti ngadawuh ta'ala mahlur Allah asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya asyaitanu ari setan ya'idukum eta ngajanjikeun setan ka aranjeun al faqra kana fakir wa ya'murukum sareng marentah itu setan ka aranjeun bil fahsya kana pamungkaran atawa kana kagorengan wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis la yukhriju rajulun syai'an minas shadaqah la yukhriju teu ngaluarkeun sarojulun hiji lalaki syai'an kana hiji perkara minas shadaqati tina shadaqah hatta yafuka sehingga ngudar anha ti itu shadaqah lah ya sab'in syaitana kana 70 tali setan kulluhkum hari aranjeun kabeh teh yanha eta nyegah itu sab'in anha tina shadaqah pakun mangka kudu bukti anjeun samhan nafsi eta anu murah jiwa mabsutul yadaini anu ngabeberkeun dua leungeun bil infaqi kana infak wahdar sareng kudu ngajauhan anjeun aya gurraka kana yen nipu ka anjeun sa syaitanu setan biwasa wisihi kalawan harewasna itu setan wasik sareng kudu percaya anjeun bi khilafillahi kana gagantina Allah alika ka anjeun kullama kana sakabeh perkara angfaqtahu anu napakahkeun ngainfaqkeun anjeun kana itu ma fisabilihi dina jalan Allah qala ta'ala ngadu Allah ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa ma anfaqtum kana wa ma sareng ari perkara anfaqtum anu nganapakahkeun aranjeun min syai'in dina hiji perkara bahwa mangkari Allah teh yukhlifuhu eta ngaganti Allah kana itu ma wa bari ari Allah teh khairur raziqin eta anu pangsaena anu ngarizkian wa fil hadisil qudsi sareng eta tetep dina hadis qudsi ya ibadi unfaq alaik ya ibadi hei hamba kuring anfik kudu nganapakahan anjeun kudu nganapakahkeun anjeun
unfik maka nganapakahan kuring alaika ka anjeun. Yadullahi ari kakawasaan Allah teh mal'a eta pinu la yughiduha teu aya nu ngudar kana itu yad naon nafaqotun napakoh sahaul laili ari bageran dina waktu peuting wan nahari sareng dina waktu berang aroaitum bejakeun ku aranjeun mah kana perkara angfaqo anu nganapakahkeun anjeun mundu khalaqas samawati nalika nyiptakeun Allah kana pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi. Painahu sayaktosna Gusti Allah teh la yaghid eta teu beak. Itu lam yaghid eta teu beak itu infak makana perkara biadihi dina kakawasaan Allah. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina haji hadis aidon deui ma min yaumin yusbihul ibad. Ma min yaumin teu pati-pati tina hiji poe yusbihu isuk-isuk sal ibadu pirang-pirang hamba fi dina itu yaum illa wa malakani kecuali ari dua malaikat yang zilani eta turun itu malakani payaqulu tuluy ngadauh sahaduhuma salah sajina itu malakani Allahumma ati munfikon khalapan Allahumma ya Allah i'ati muga maparin Gusti munfikon ka jalma anu nganapakan khalapan kana gaganti payaqulu sareng ngadauh salah kharon sajen Allahumma ya Allah ati muga maparin Gusti mumsikan ka jalma anu ngaker talapan kana karuksakan wallahu a'lam.